Aduk-aduk sampai bumbunya merata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dapur Cek Ikoh. Di video kali ini Cek Ikoh mau masak tutut. Judulnya tutut apa, Cek? Opor tutut pedas. Siap. Sok bumbuna apa aja? Bumbu utama tak ieu cengek jeletot. Terus bawang berem, bawang bodas, jahe, lengkuas, kemiri, daun salam, sereh, kunyit, sarang penyedap, sarang garam, terus santan. Pemirsa, pertama-tama bersihkan tututnya sampai bersih dengan cara digeroh seperti ini. Nah, pemirsa, sekarang setelah sudah selesai dicuci bersih ya, sampai mengkilat tah, sampai herang siga kieu, urang ditrek-tekan. Nah, etana nanti seperti ini pemirsa. Teh supaya naon dikadekan gitu etana. Ieu teh supaya gampang dikecerotanan no. Jadi ieu nate kudu dibuang gitu. Mirsa, ieu tut nutos dibersihan teh nya, nutos ditrek-trekan ieuna nu monyongna tah sapertos kieu. Tah, kin urang ayeuna teh urang di ieu, urang dileob heula sameme dipasak teh dileob heula nya. Sabaraha menit dileobna, Cek? 5 menit ke cukup nong. Pemirsa, bumbu yang tadi disebutin dihaluskan dulu. Seperti biasa pemirsa, bumbunya ditumis dulu yang sudah tadi dihaluskan. Masukin daun salam, sereh, sama lengkuas. Tapi digeprekan dulu ya sereh sama lengkuasnya. Nya ame seujitna keluar gitu aromana. Masukkan santannya. Lalu kita masukkan tututnya, pemirsa. Aduk-aduk sampai bumbunya merata. Nah, pemirsa, lamun masak tutut mah jangan terlalu lama ya. Suka hese ngecerotanana. Kira-kira berapa menit? Paling 10 menit lah. Cek ngarawasannya eta tututna. Neng hoyong, men hoyong wae masakan ucu teh. Si neng mah geras-gerus we mung mantuan tempo ngasaan mah panggulana wae. Bae tuh, Cek caina heula atuh ngasaan. Ieu na atuh tututna. Besok ka dieu teh lah. Caina jeung tututna bareng. Sok kremus. Mantap, Cek. Tututna kremus. Atuh teuas dah. Mantap lah. Mantap lah. Mantap.